tempoe tanah itu bocor keneh kak tuh ya teh. Kakak nguruskan nang layangan we. Oh. Oh enggak, tuh mah merencan bener. Iya pan si Ujang ya karunya ngelayangan soe. Oh, tah. Ai, Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggeun got kadu pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtunganmu endah pisan. Duh, Ujang ke dititah latihan baris yang Agustusan ke ibu guru teh. Man Ujang can bisa. Cobaan heula latihan serangan. 1 2 1 2. Duh, deui euy. Kitu lainnya. Cobaan deui ah. 1 2 1 2. Ah, kumaha deui? masih Ujang geuningan di luarnya. Karena gawe naon atuh di luar. Naonnya 1 2 1 2. Belajar ngitung meureun. Heeh, meureunnya mah tengah apa nya? Rejung empo aja. Sok malawidang ade maneh ada. Sok araran nih budak teh nu hiji nu dua teh. Heeh, beda-beda sifat nu teh. Jang, nai Ujang keur naon? Latihan baris teh jang Agustusan can bisa wae. Piraku atuh tuh bisa-bisa. Can bisa puguh teh ajarkeun atuh ku teteh. Heh, sok atuh rek baris nu kumaha. Sok ku teteh ajarkeun. Tah, kieu Jang. Kieu. Kieu ya Jang. 1 2. Tah, terus kieu. Terus hormat. Kieu. Terus geus hormat hadap kiri Jang kieu. Hadap kiri, hadap kanan kieu. Hadap kanan deui kieu Jang, sok cobaan. Ah, teteh loba-loba teuing Ujang lieur. Ujang nu beuleut lain lieur. Kata teu bisa ge belat teh. Heuh, sok sing bener diajarna. Sok nu bieu diajarkeun ku teteh kumaha. Aku teteh di komandan. Jangan di tempat, gerak. Maju. Jalan. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Layangan euy. Diala ah lebar. Sok tuturkeun teteh kieu. Harap ah, Ujang mah layangan we. Sabobos teteh mah. Kieu Jang, jangan di tempat teh. Nah, jun kuring ununin bawah. Jang, apal teu? Ujang. Nah, si Ujang teh. Ujang. Ai mana erek ka mana sok tarap parurugu pisan. Engke deui teh, baris mah. Nya alang layangan, Ujang layang pisan. Dasar budak cileupeng aing haat ngejarkeun. Teu waras. Aya naon eta atuh kegorowokan we meneh gandeng? Ya harudeut si Ujang mah. Ongkona hayang diajar baris per baris, ai di bejaan kabur gerak ka ditu. Heug erek naon atuh si Ujang ka itu teh? Aya lang layangan, Mang, udah lang layangan. Budak teh mesok segala pisan atuhnya. Heeh, aya karunya nama karunya budak teh. Hayang cocokan meni gugur usukan heula.
Nalang layangan di mana atuh ai? Bagaimana ai lang layangan anak? Tuh, mak tuh, lang layangan mak. Oh, tuh, nalek pisan eta teh naik itu ka luluhur kitu. Teh nggak ai karunya nama karunya ka adi maneh teh piraha yang cecewan anu kitu ge nepi ka tipe poroseh kitu. Heeh, mak. Ai ge karunya mata sing ambek ge diantep we da karunya. Heeh, harina kituna nama. Amun aya bapana nama atuh mendingan kana ku si bapa teu pang nyokotkeun da eta teh tangkal teh luhur atuh bisi labuh ke budak mah. Ai tadi si bapak teh sare mak. Ai nama geuning mah ka mana? Erek ka kebon ngomong nama ningali pepelakan cenah. Ujang, ada Ujang geger naon di dinya? Cenah erek latihan baris jeung si Teteh, kalakah malaung kitu atuh. Aya lang layangan mah, ujang hayang pisan lang layangan. Ari meuli mah jauh, jaba dieueuh duit. Yo anu nyangsang erek dicoer. Lumayan mah, ujang jadi teu kesel. Hasa kue atuh jangan kada labuh. Nya mak meuni wakir kadinya nama Ujang teh. Heeh keun bae sina diajar meuri keun we tina kapeurit teh sugan we jaga mah jadi peurah. Amin mak. Teu cukup ku amin. Diajar, digarawe sing balenar. Ari emak geus nyorongot deui wae. Ah, atuh da pusing kolot mah. Geus lah urang barang asakan yang ge iap ah. Kita itu di taliannya. Nuhun. Oh, Kalian kata itu. berarti bagian besok ira nalianana. Nu sum hareup ge nu ieu teu rek digaringan we ke papatahannya pangetakeun. Gede di kubanan. Heeh lah nurutan kieu ah sugan we tuh. Pada geuningan ayeuna mah da ku paremo sumehama rudat. Rek ngajaran kieu tadi sabean. Sabean. Ge pangmamatahankeun da. Abi mah poe keneh kan kieu mah can bisa. Can apa? Oh kitu we lah inung budak sok neangan sok rudat lah bebarawakan we. Ya. Kayak di papatahan lah. Nya bener. Ai Kayak di sabean mah. Heeh. Sabean mah. mudah-mudahan salsenya. Ya nyate. Heeh. Oh, kenan dia ya. Tunas. Oh, bener. Ya. Tali kolor tali kutang merongkol mikiran hutang dorok-dok kerupuk kulit ngajedog teu boga duit ah kena nyanyi we na malah yes. Jika budak lawora eta budak tataekan kena kakai nang layangan dari itu halik engke ko bapak aduh ampun ting maneh ya ku pangangguran bisi labuh cicing kayak ko bapak cicing tuh teh kamaran aja sih mak ngait ke mah hese ke gitu kurawi gara ke labu sok pangangguran ini naon teh nam kengke deui ka hade ulah sok pangangguran gutu telat kana tangkalan labu make jadi we barabe sararea mangkaning jangkung coba panggalang laladok deh kela cing sok diganong ku bapak diganong si labuh jalan laladok keneh tuh sing nurut ka kulo teh bisi cilaka naon
masuk aya we ieu mah pi omongan teh lah teu budak kolot. Kahade dina nu kieu mah da tuh kumaha laledok kieu mah paur. Aduh aing aduh nya jeung kahade ceuk apa gitu. Siap lah kade. Aduh tuh jadi bararaseuh. Yuk. Tuh si mah bejakeun dah. Nang dah budak diantep lang layangan tuh eta teh rong heapan naik kana tanggal itu tuh lah wara labuh. Dituturkeun ku lanceukna. Ada bieu teh latihan baris berbaris jeung lanceukna nanti da teu kanyahoan geus di ditu tuh geus jauh. Matakna ka budak teh lah sudah antep teh untung ketinggal itu ti ditu kerorong heapan tuh dina tanggal itu ayo ngajul eta talang layangan aku malah mun teh sewa da jungkrang itu teh jero paur. Ulah sok gampang nyalahkeun arina naon teh pan teu kanyahoan tadi inditna. Lain nyalahkeun mah engke gede mah sing hati-hati. Emang ngelingan ka budak teh tong sok hare-hare teuing ulah kena budak anteng di luar ulin pek tempuan da maklum ieu mah pernah tuh di mana lain di lembur. Di mah beda deui jauh ka batur nengang. Ariwang. Kalakah manjang atuh eta mah lain ngelingan atuh. Sorongot. Nya kudu kumaha ari jeung emak sok itu salah kieu lain. Salah. Saya mamun Mamun tuh pancina ge totos tuh. Tamal ka itu? totos. Atuh meureun bakat niku geus heubeul we meureun. Coba tuh canak-canak ka ningali. Ya, sok tambal. Mana? Sakieu mah tuh. Doeng atuh mah sakieu mah. Yang sok we mama ka ditu kana ieu mah ku bapak urang tamah. Kana nyawa beres we. Benar. Dah. Pangi mah tuh. Iya. Cukup susah. Ya, iya lah. Mau apa lagi? Iya ge, beres. Mak. Oi. Iya beres. Oke wae nih kaneng sok ayo we bebarawakan dah beres. Pak, bener kan layangan soe. Sok jang bawa ka dejang. Aya wae mana mah. Sok kade wang bener kan Bapak. Oh iya sakieu nya. Oh nyantos. Jika ujang ka ditu kana ke ulang layangan mah terang bener we Bapak dibenerkeun. Tempoh eta nah eta bocor keneh atuh ieu teh. Kakak nguruskeun mang layangan we. Oh enggak tuh mah merencan bener. Iya pan si ujang ieu karunya layangan soe. Tah.